Guys, saya mah mending ilu jeung aing yang Bos Dendi jadi preman. Adeuna aing liek karasakeun si aing. Terus udah najis doang, aing kudu jadi preman mah. Atuh sia ngotot, sia ngece ah. Atuh sok nonton teuing. Sia deui wawanana sok duanana ku aing ditambul lah. Bogo da kami teh pindang. Saya oke euy, ujung betul kosong. Kepaksa imah kudu ngalodok urus kami. Lulus pemocok orai. Nah di wae eta, sok keluar di kabeh. Aing jengkel neangan sia wae sia teh di mana? Hampura bos da urang di ditu. Hampura kese aing suka ditu suka dia masuk wae teh. Geus matakna ulah gelendeng teuing ulah ngambek teuing dira. Teu ngambek kumaha sia da wae di teangan teh aing hayang minum deh hayang ngopi deui. Teu geus meuli ayeuna meuli. Yuk. Aing teh kesel kumaha sia. Ai sia kunaha sia aing ngambek sia seserian wae. Ngambekkeun pisan. Tong seserian teh. Ai sia kunaha seserian we ha. Lain bos. Nya teh karasa ieu. Ieu kian. Aduh bener. Ngambekkeun pisan sia mah. Yang mata kada gerak bos ulah gugulumuk teuing, ulah ngambek teuing. Pikeun kanu kieu teh dirasa. Arek teu ngambek kumaha aing lempang ai sia cungar cengir wae. Geus ayeuna mah aing moal ngambek. Mah aing moal ngambek-ngambek deui. Gas bos ayeuna mah congok aya nu diomongkeun kurang. Serius. Sok aing serius mah. Ayo kumaha yeuh? Pametkeun ka ditu. Dimaju. Maju mah. Ai diundur mah. Tah pandang areuna ayeuna mah itu umbak ambek teuing mah. Jadi kieu bos. Kamari urang gelut euy, eleh. Bos, oi. Nah cicing wae. Teu ngambek deui ayeuna geuningan. Maneh tadi teh tong ngambek. Ari aing teh ngambek ngomong. Kumaha aing hayang ka maneh? Aing teh ngambek ngomong, ngambek ngomong wae. Lah, Oh, panaina mah serius. Anak buah kesayangan mana ditonjokkan eleh. Kalau cicing wae teu ngambek. ai sia aing ngomong ngambek salah, teu ngambek salah. Ayeuna maneh hayangna kumaha? Nya urang yang lanjut ayeuna balas dendam. Geus ayeuna mah maneh uang latihan jeung aing. Oh, ayo. Latihan ribut. Ayo. Tapi naon? Kudu bener ributna. Oh, siap. Bener teu? Heeh. Geus ayeuna. Buru ayeuna. Bos, atuh kumaha latihan di nu kieu? Behu batur latihan di nu kieu. Ih, sepi men, sepi. Behu batur di dia latihan mah. Yo. Bener tuh. Siap bos lah bener. Aya eta bos ieu geula mantap euy. Hayang we geus kitu lah. Sok aya nama tenggelam tadi diajar sok. Sing tarik nenggalna kudu kieu. Ya. Nenggal kudu kieu. Siap. Tong kudu kieu. Oh, moal. Sok aya na tenggelam. Ieu kan ya. Oh, sok tenggal. Ayeuna. Sok ayeuna. Ai sia. Lain kitu jatah aduh. Lain gitu pegawaian teh sing bener nenggalna. Oh, pan tadi kita tenggelam tarik. Lain itu
geus kumaha? Apa sih anak? Iya, nanggal mah yo. Sok. Gitu. Anjir kuat muncrat. Nah, gitu, nanggal masuk gitu teh. Geus lah sakitu mah alus. Hese. Mana ditutalain kitu sabarana mah. Geus aya nama sok alus. Sakitu mah nu penting mah maneh. Sina beak. Awas sakitu sing bener. Geus sana buru. Bukan ngopi tak? Kegableg. Mana mau enggak? Hantu tuh air produk tuh. Pajak gue pajak. Bener. Ya. Karena raon ah. Kadang aing keur naon? Siang ngawat eta. Sia mah maksudna naon? Sia tong lupa omong ah. Sia boga duit teh. Duit di mana aing? Boro-boro jeung mere warana teh aing. Oh, duit teh. HP sia ka dieu konang wae HP. Balik. Hasil. Tenang mang. Sia kemarana atuh kalabur. Nyahampura mang da kami teh sieun. Heueuy mang urang geus sieun ku preman eta teh. Sieun. Pikeun ka sieun, gedekeun mah kawani kawas aing sieun jalan tenggelan oge. Helah HP aing ka mana ya Allah geuningan. Cokot meureun mang ku preman. Aduh HP aing coba ning can lunas deui. Yo geus mang HP mah ning ikhlaskeun we aya mah cuang balik. Lama. Dilah mana mah teu ngeunaheun. Kita kan nomang lah. Duh. Lagu nu anyar. Satu mati sampai hati. Satu hati sampai mati. Satu hati sampai mati. Tah, So. eta. Bang Mikir kumaha? Menangis walau Walau menangis. walau menangis pilu hati ini akan tetap abadi. Oi. Oi. Malam ini lah. Oi. Oh. Oi. Anjing motor. Lain maksudna mana kikituan ha? Tah bos, ieu nu kamari dicadekeun ku aing teh. Mana? Tah eta. Iya. Heeh. Ah, Heeh. iya mah layan maneh, lain layan aing ha. Matak bebeja ge uing disieun. Geus tong sieun sok, saha nu sieun ha. Sok, ieu masalah naon? Masalah wewe. Kemarin nu ya awe si mama.
dia. Mari kita cendol. Iya. Oh, Di mana teh ha? Orian alo aing teh. Maksudna naon atuh? Narima aing yo mamangna. Sok yo gelutan jeung aing tong jeung barudak. Lain salayan jeung mararema jeung aing layar sok ka dieu. Sok. Jeung aing yo sok wani mah sia teh. Asa kitu lah. Sok keluarkan ka besok ka dieu. Ayo. Soalnya macam-macam di dia. Jangan macam-macam ah. Iya non maksudna alo aing dikitu-kitu. Naon maksudnya yo? Aing tangeuna. Wah. Tahan. Oh, boy. Jike. Jike. Urusan mamang yo. Apakah Mang Andi dan kawan-kawan bisa mengalahkan preman-preman tersebut? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Tetap saksikan episode selanjutnya hanya di channel Story Sunda. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana. Jika kalian suka video dari kami, jangan lupa di Like, comment, and Subscribe. dan jangan lupa Nyalakan loncengnya. supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Salam Story Sunda. Sampurasun.